Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hampir. Alhamdulillah. Guru Maman, Bulan. Ogi Abah Sotim, Abah Iwan, Oge Fikrama. Alhamdulillah kurangnya biasa lumpaheun nyumpingan di pertempatan nyaeta patapan Gunung Tilu. Tak itu patapaan Gunung Tilu. Kunaon disebut patapaan? Da ieu teh mau bikin patilasan pengeresana Eyang Lembu Sampul atarapi Eyang Sampul Waliullah teh. Tak itu Laras. bahkan ieu teh alhamdulillah kapatepatan ieu teh seueur anu ngadegeg anu nyumpingan ti Suklak ti Ciklukna ti kota ti desa bahkan ti mancanegara. Laras Gitu. Atuh mudah-mudahan kurang tos naon namina teh nyumpingan ieu atuh pangagung-pangagung urang Pak Camatna Pak Bupati atuh konten katuna Pak Gubernurna Bapak Dedi Mulyadinya kalau Bapak Ibu Mika cinta pisan kana seni Sunda teh. tak gitu dah memang kudu cantoan ku pupuhun atuh langkung kadieuna atuh mudah-mudahan kas nanti kagunturan madu kaurugan menyan putih Bapak Presiden Prabowo diharap dan kepala ini sumping gitu ya gurunya Mohon tenang gitu. atuh oke ngamunkeun kakersana iya naon teh Pak Kuncen utami nama ya Pak Soting terus masihan Widi ka simkuring kanggo konten oke ngebaluaskeun ieu naon namina teh situsnya mohon situs sejarah Gunung Tilu kanggo barangnya kita mau bikin wisata nyata wisata religi gitu atuh iya teh anu bade digarap kusim kuring teh nyata tugas di Gunpora keresana Pak Kabid Pak Eman sok cenah cobaan acara wawasan urang Sunda. Laras gitu. Naon cari wawasan teh Pak Guru apa teh? Ayo wawasan teh nya beureun ceuk bahasa Indonesia wacana gitu nya. Sarios nya tapi carita gitu. Carita baban-baban kasundaan. Anu sejarah religi atarapi sejarah perjuangan jeung rea-rea deui kitu teh. Nah, eta teh wawasan teh. Tapi wawasan mah lain ukur maca unggul, tapi dihaleuankeun kadang-kadang ku pupuh, atarapi ku kawi-kawi nu sanesna. Mudah-mudahan ieu lares kitu teh nya. Gitu atuh dilepatna beunteun nada siapun, tanda simkuring mah. Bodo aja. Itu pisan tah. Atuh urang sangakeun ge dina bubukana nyaeta lampuyangan diteraskeun kana papalayon Panjalu. Kunaon cenah papalayon Panjalu teh enten guru Biasana papalayon Ciamis. mohon papalayon Ciamis mah benten sareng papalayon Panjalu sedengkeun ieu Payung Agung kalebetna di lingkungan situs Panjalu di kerajaan itu mangga urang sangakeun lampuyangan panambihna kana papalayon Panjalu darah unggal poe dilang-lang sapoe saratus
Perkembangan Nusa Kembang ros jeung malati jeung kembang sampaka sukan ayah kadawa numani kebesaran nanti susugan si pengkutur mana hayu urang sasareun ngadu maju kaya urang seni sunat seni budaya turunan ulah rupiah sasarengan ulah rupiah sasarengan cimuncang kajaya kiri kacamatan Panembahan kecamatan Panembahan yubatur urang ngahiji urang junjung kabudayan saninten buah saninten di parapatan saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih ayah kalepatan bilih ayah kalepatan ayo batur ayo urang sasaran ngarumaseun budaya urang ngarumaseun budaya urang seni Sunda seni budaya turunan ulah deui yuki
biara sasaan ulah biara sasaan. Tak itu abah. Alhamdulillah urang biara kaburu bulan urang biara seni budaya urang khususna budaya Sunda itu apa seperti itu oge nganuhun keunnya balik usaha deui anu mika cinta budaya Sunda ka upamina sanes ku urang Sunda itu berarti aku tuh Abah Iwan teh tukang ngapuk ka luar negeri mohon bahkan ayeuna enggal keneh uih di London itunya di Inggris di Itali dia punya bah kurang London untuk karya sangat sakit biasa nyuringnya dia tembang Sunda tilaku orang Jepang itu ya Profesor teh Profesor Akiko Profesor Akiko di Jepang bahkan cenah hayang tadi abah hayang ke Payung Agung insyaallah-nya nah janten ieu Pak Gurunya urang teh di samping urang ayeuna non gitu bah ngobrol bah lah di samping urang silaturahim kayak Pak tepatannya patapaan gitu. Urang teh biasa ngembangkeun oge seni budaya. Itu ngalangkungan di situs-situs nu aya di wilayah Ciamis khususna. Gitu supados urang barea teh melalui YouTube-na, melalui TikTok-na dan lain sebagainya, Instagram, Facebook sok di-sharekeun. Engke mudah-mudahan situs Payung Agung teh atapi patapaan Gunung Tilu teh tiasa langkung seueur anu sarumping kaya patah makanya atau meureun payu-payu si kopi Pak Gurunya payu-payu liwet atunya gitu urang dia atuh meureun bisa ningkatkeun tatanen teh kitunya itu ge mah kudu aya di dia teh icalan khas urang Payung Agung gitu jadi henteu nganukur wisata religi gitu oke karena mata pencaharian urang dieu tah kitu mata pencaharian urang dieu jadi henteu monoton benernya ayeuna ngadoa di dieu dah ti urang ge amang we guru berangkat carita namanya tadi tuh ke tanah suci ke Mekahnya alhamdulillah geus 2 kali lain sombong ieu nya banyak gitu sarua urang di tengah ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala atuh di dieu naon salahna ngadoa ngan urang teu meunang menta-menta ka arwah kuburan teu kenging nyuhunkeun ayo urang tayu nyuhunkeun ya Tuhan anu atau ya Mbah anu teh kenging nyuhunkeun mah ka Gusti Allah tapi itu gimana sumuhun teh mah tempatnya patapaan itu sajago-jagona jelema sahebat-hebatna jelema tetep anita teh nama Gusti Allah gitu tah itu dina acara wawasan teh nya kadang urang teh ngajelas-jelaskeun gitu Bah sagarupi atuh ieu masih aya nyaeta mengenai alternatif tentang patapaan Gunung Tilu gitu cik dia si abah cenah ya Bah sok ai kunaon nih dapat disebutkan ieu Gunung Tilu terus eyang Sampulur saha eyang Sampulur teh sok jawab Bah saha eyang Sampulur caket gak datana oh gitu ya eyang Sampulur teh upami di kota Panjarmah itu kadang disebutkan sesepuhna Panjalu tuh geuning jadi eyang Sampulur teh sesepuhna Panjalu ramana saha cenah Bah ramana eyang Prabu Cakadewa anu penemanana aya di Cipanjalu Bahara tuh jadi arapalnya itu Akina Prabu Borosmora jadi ayat tadi dia kita bayi oke Pak Guru
upami ti jika pembuahanna di situ lengkong uyut eta teh uyuh tuh jadi geus kapapai ku pakuncen tuh lajeng alhamdulillah di mana wae Pak sok anu deui ka dieu teh sok aya bantuan anak ti nagara tah alhamdulillah Pak tacan ya teu acan cenah Kang Dedi teu acan aya bantosan atuh ieu geus ngajar langkeng tuh ngajongreng aya mushola nya itu ieu aya bangunan Bapak KDM diantos kesepena tilu ieu teh kerja anak naonnya urang sayogikeun di dieu pais lele nya saya aya Panapa Sotip itu melang lele di dia kreatifnya bisi badannya anak sampe nya gitu boleh naon di apa tani naon kok teh seueur kan mun gitu tah ieu di antawi teh sok aya nama urang naon teh urang garap deui da eta kudu bari ngawi aya wawasan mah ye Pak Guru ye itu aya alus sama dibawa bantuan ku Pak Guru taina urang ya dina lalakon namina teh Lembu Sampulur nyaeta mengenai patempatan di ieu kitunya itu mangga ayeuna urang-urang ieu dina nanti gitu naon cenah patempatan gitu patapaan Gunung Tilu seueur pisan nu katadi rahayat saam pajagat datang di mana mendi ngajuk-juk panasan rek barina bisik diri tempatna di Payung Agung rek jalan ka mana kaki gumuk dusun pamakaran layak netekan saeutik hitung-hitung olahraga keur kasehatan utami keheula tah nembe teh tempatna di Payung Agung jalanna teh rek jalan ka mana kaki tadi Pak Guru kan sasamnya abah engke mah tah dina ieu teh kudu aya dina plang anu pengkolan ka dieu teh make tanda panah ka dieu petunjuk jalan supaya teu nyasar gitu siapa tah gitu tah itu urang bahas oge jalan ka dieu teh tah dina nikungna aduh hese ka tidak tapi ka tadi tilu mobil anu datang di mana di Bandung gitu teh nu ngiring ka dia teh ka Kang Sandri teh gitu Mudah-mudahan Pak Haji pulang payuna aya peratusan semua pemerintah desa we nu paling marulang deui tah lempah pengkolan teh rada di lebaran gitu lempah pengkolan teh rada di lebaran kagok atuh kagok ka tidak komun aya kendaraan ti ditunya aduh tak kitu ya teh ngalupakeun informasi tikeun pamarentah nu caketna desa da urang mah ngabantuan informasikeun informasikeun kanggo pamajengan ieu patempatan utamina da mana mungkin ayeuna misalna datang ka dieu nya kitu jalanna ripuh jadi ya lah wayah we eta mangga bade ka desana ka kabupatenna atuh pagina ka provinsi mangga tah kedah digarap supados ieu langkung majeng gitunya masih dina kinanti tapi menanti gitu saha
cenai lembu 10 teh wastana lembu 10 sesepuh di ieu negeri di provinsi Jawa Barat di Kabupaten Ciamis dumuk dusun Pamakaran natangga jeung payung sari nah itu ID-nya ieu teh natangga jeung dusun Payung Sari atarapi desa Payung Sari sareng Lengkong Sari nya tempatna Aki Memet tidinya di Cilenggara anu adinya teh aya sanggar teu nyamuning tah di dinya simkuring teh tos caket ka dieu simkuring sareng Pasoti ngabarang pisan ti baheula pinuju masih keneh dinas di Payung Agung 10 tahun tadi Payung Agung itu bahkan boga sejarah gitu malunya ya gitu ya teh guru tah itunya itu orang teh ya alhamdulillah gitu orang bisa tepang bahkan kita dirojong ku 2 kameramen gitu di antawisna nyaeta Kang Sandri atarapi Aa Galuh teh di mana cenah ayeuna teh mengalikeun pemerhati budaya di Palihan Cihaur Beuleuri atuh anu kadua nyaeta ku Chef Andrian Andrian Slamet ayeuna guru SMK di Palihan Pangembangan tapi alhamdulillah ngiring jauh tumalapung di Disbudpora sok diperdirikan ku kersana Pak Kabidena oke informasi teh di dieu teh aya anu kantos naon teh holwat teh amun ceuk bahasa Sunda beureun tampaknya aya lareskeun gitu ceuk jaring carita yang sampulur teh diislamkeun cenah leres abang gitu ku manantara kapungkur mah walau-walau mainna ramana yang terkadewa kemungkinan agama saneh gitunya ya diislamkeun melalui istilah urang mah tapilah kana ilmu eta ilmu istilahna teh ilmu ya nu jero lah namanya lagi ilmu sufi tadi dia kersana abah sepuh atanapi Syekh Abdullah Mubarok bin Muhammad nah gitu aja yang holwat dia 40 dinten cenah guru ngislamkeun pangeresana eyang lembu 10 waldohu alam gitunya tak masih dinanti abah Padilasan abah sepuh seueur jaroh ningali datang penasaran pada ngajuk-juk lu pasti di kampung jeung di kota khususna di kaum sufi nah itu jantan syukur bangsa naon namina teh lah murid-murid Toreko Korea Naksabandia di mana cara patilasanana ketinggali itu di situ nya urang kudu apa hidup teh kaisup salah hiji berbuyutna itu da urang teh majikeun aya nasab ka pengenalan Syekh Abdullah Mubarok bin Muhammad itu tapi mah sanes-sanesna mitra mangga tak gitu lah itu mah tak gitu apa tapi ya teh lengkap wawasan teh Pak upami teu ngaung kidung oh tak gitu
saha cenah Abah Iwan teh kita sanes ahli kacapi tapi mantan nama Maestro Suyuli Jawa Barat. Ngajak kesimpuling di ulang teh guru anjeunna ngestokeun pisan Pak di Bandung itu mun tah dibayar mah wah Kapan abis di dia? oh nya Abah Iwan teh turunan kene Sukamantri Panjalu kene nah gitu mangga keur ah melengkung kandang hidung kedal sesetraning ati pakuncen sati sumarama nyebah asmana Allah anu maha olas pamuntangan pementingan jumari nabegan penting amin ya Robbal alamin mugi Gusti itu sigana teh Abah aduh atuh nuhun Mbah saya dapat gitu atas salah maksudnya mah eta Bah dasar atuh gitulah panginten panutup nama tutus langkung ke Pangalang Pak Guru oge Pak Sutim ya Abah Iwan oge Pikrama atuh nuhunnya ya karena bantosanana mudah-mudahan atuh nah namanya kapayuna urang biasa langkung ninggatri itu rugana teh tutup dihatur billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.